surga cek kasauran ulama ulama di dunia ge aya surga. Inna fi dunya jannatan man dahulaha lam yastaq illa jannatul akhirah ala wa hiya ma'rifatullahi ta'ala. Saestuna di dunia teh aya surga. Sing sahaja ma anu geus asup ka eta surga teu miharep deui pikeun asup ka surga nu aya di akhirat. Surga nu dimaksud di dinya nyaeta ma'rifatullah. Artina ari jalma bener-bener ma'rifat ka Gusti Allah. Di antarana bi antaduka an la fa illa illallahi masyalan nyaeta maranehna geus ngarasakeun yen teu aya nu ngajadikeun perbuatan salian ti Gusti Allah. Kusabab kumanehna geus karasa kalawan nyata yang sakabeh perbuatan eta menang Gusti Allah, mangka dina kanyataan hirupna fala tajidu fi qalbika bikatan wa taubihan fi makana wa ma yakunu wa ma sayakunu. Artina ari jalma-jalma anu ma'rifat manyaho yen sakabeh perbuatan eta menang Gusti Allah. Kusabab kitu hate maranehna lapang teu ngarasa sempit jeung teu aral subaha kana sadaya perkara anu geus terjadi ka manehna di waktu anu geus kalewat jeung kana perkara naon wae anu keur tumiba ka manehna dina waktu ayeuna. Jeung kana naon bae anu bakal terjadi ka manehna dina waktu anu bakal kasorang. Ta urang kusabab urang mah geus diajar kana ilmu ma'rifat nyaeta bahdina ma'rifatul bil ilmi. Mata tiayuna geura bebaskeun hate orang masing-masing tina belenggu-belenggu perbuatan, tina belenggu-belenggu kejadian, tina belenggu-belenggu masa lalu, tina belenggu masa kini, jeung tina belenggu masa nu bakal datang. Sabab teu saeutik jalma nu hirup di zaman ayeuna tapi teu ngarasa bunga di antarana kusabab hatena kasuat-suat ku masa lalu. Tahun demi tahun manggeus berganti, tahun demi tahun manggeus berlalu. Ayeuna manehna geus hirup di tahun 2022 tapi hatena nyangkeun keneh di tahun 2018. Sabab di tahun eta manehna ngalaman kejadian anu ceuk perasaan manehna eta kejadian-kejadian teh kacida sedihna. Kejadianana mah geus bertahun-tahun berlalu tapi kasedihanana mah masih nyangkaru keneh dina hate kabawa nepi ka taun ayeuna. Mun ceuk istilah budak milenial teh mah gagal move on. Salian ti eta aya oge nu ngarasa hancur ku kejadian-kejadian anu keur tumiba dina waktu ayeuna. Jeung aya oge anu hariwang baringrang ku perkara-perkara anu can puguh terjadi di masa nu akan datang. Perkara nama can tumiba, mangsa nama acan datang tapi hatena geus galau. Tamun hate orang kitu kaayaanana eta nandakeun orang teh nu sabenerna macan marifat ka Gusti Allah. Sabab masih kene kahijab ku gambaran-gambaran kejadian.
mata diantara watakna jama anu geus maripat ka Gusti Allah mah nyaeta nrimo ing pandung, hartina bisa menerima dengan sukarela kana sadaya anu tumiba. Kusabab kitu sok ayeuna gera ucapkeun ku diri urang masing-masing, ya Allah, abdi ridho kana sadaya nu tumiba ka diri abdi di masa lalu, abdi ridho kana sadaya nu keur tumiba ka diri abdi dina waktu ayeuna, jeung abdi ridho kana sadaya perkara nu bakal tumiba ka diri abdi di mangsa nu bakal datang. Ta orang lamun geus bisa ngucapkeun kitu gerasok rasakeun. Mun geus ngomong kitu mangke karasa hate teh ngemplong. Ari hatena ngemplong mah dipake ibadah ge karasa nikmatna. Ta urang loba teu ngarasa nikmat hirup di alam dunia teh diantarana kusabab urang gagal fokus. Urang mah perhatianana kana perkara-perkara anu menyedihkeun hungkul, kana perkara-perkara anu menyakitkan hungkul, kana perkara-perkara anu teu ngeunah hungkul. Ta eta teh sabagian tina tipu daya setan supaya urang teu bersyukur ka Gusti Allah, supaya hate urang jadi hate anu kupur. Dalam keayaan orang gitu teh artina orang teh kena ku panggodana setan, terjebak dina kakupuran. Dalam dihitung-hitung mah urang timiti orang hirup nepi kawanci kewari, diantara perkara anu menyedihkan jeung anu ngabungahkeun loba keneh mana, loba keneh ngabungahkeun kanikmatan jeung bala-bala anu tumiba ka deui urang, loba keneh mana, loba keneh menang kanikmatan, urang kenal loba keneh menang bala. Ta supaya urang teu kena ku jebakan setan ku waswi-supi sudurinas nyaeta nu ngancetuskeun ide dina hate urang masing-masing supaya urang malengos tina nikmat-nikmat Gusti Allah kana perkara-perkara anu ngaruwetkeun muka dituna timbulna kakupuran. Mangka ayeuna urang kudu bisa ngalihkeun fokus nyaeta fokusna kana perkara-perkara anu nikmat-nikmat Gusti Allah. Ayeuna awak sehat jeung gering loba keneh sehatna. Ayeuna urang dagang untung jeung rugi loba keneh untungna. Rugina mah sakali, untungna mah unggal poe. Kusabab gitu artina orang teh leuwih pantes bersyukur daripada kupur. Jadi lobana jalma anu aribadah tapi teu ngarasa nikmat dina ibadah teh diantarana kusabab hatena sumpek, nyaeta akibat tina kurang karidoanana ka Gusti Allah. Tamun dikelompokkeun mah manusia teh menurut sudut pandang akal mah diantarana nyaeta kahiji aya nu disebut kelompok la aklulahum, nyaeta jalma-jalma anu asup kana kelompok jalma anu teu berakal. Cirina nyaeta materialistik, segala sesuatu diukur berdasarkan materi. Pandanganana teh nepina ngan semet kana baliahna, ngan semet kana waragad fisikna wungkul, ngan semet kana materina wungkul, tenepi kana rusyahna nyaeta kanu ngajadikeunana, kanu maparinkeunana. Mun terjadi kauntungan muji na teh ka dirina atawa ka baturna anu jadi asbab pikeun nepina kauntungan ka dirina. Sedengkeun mun terjadi kerugian nyaeta manehna mencari kambing hitam untuk dipersalahkan.
nyalahkeun kana perubahan, nyalahkeun kana kaayaan, nyalahkeun kana batur, murang maring teu puguh. Tanu kitu mah teu wawuh jeung pangeran, wawuhna teh ngan semet kana materi, ngan semet kana makhluk. Persis siga kambing, nyaona teh kana jukut jeung kanu ngangona wungkul. Ari kanu boga nama ka juragan Cecep nu aya di kota teu wawuheun. Sakalian juragan Cecep kadinya panare-hare we eta kambing-kambing teh. Giliran rek diusapuluna ku juragan Cecep lain cicing kadonna Badung. Ari kumang endin mah kudu ngangona di kumaha ge cicing si hede dicukuran ge ngahenen. Ta zaman teu berakal ge lir ibarat kitu. Mun aya jama nu bager nu diagung-agung teh jamana teu eling kanu ngajadikeun eta jama jeung nu ngajadikeun kabageran dina eta jama. Kasadaranana teh disebut sensorial consciousness. Nyaeta hirupna karek ngan sabatas dina kasadaran indrawi wungkul. Kasadaran materi nyaeta kasadaran panca indra sadarna teh ngan sabatas kanu katempo, kanu kadenge, kanu kaangse, kanu karasa, kanu sifatna materi wungkul. Sehingga kadituna nu dicita-citakeunana ge moal jauh tina materi. Cek maranehna mah nu sukses teh, nu bagja teh, nu mulia teh, nu terhormat teh nyaeta anu loba materina. Jama-jama nu samodel kitu mah tong boro dina kasabna dalah dina ibadahna wae tujuanana materi. Mun ngaduana teh doana bilisanil maqol, ngaduana ka Gusti Allah ngan sabatas ku formalitas ucapan lisan wungkul anu osina materi melulu. Nu kadua lahum aklul sakin, nyaeta kelompok jalma anu gering akalna. Ari tadi mah jalma-jalma nu teu berakal. Kasadaranana teh aya dina kasadaran materi, sedengkeun ari jalma-jalma anu gering akalna mah mun sacara tingkatan kasadaranana mah aya dina psychological consciousness. Ari psychological consciousness teh nyaeta kasadaranana teh aya dina kasadaran jiwa. Ari jiwa teh cek bahasa Arab nama nafs. Ari nafs teh nyaeta nafsu. Artina kasadaranana teh aya di alam nafsu. Ari nafsu teh nyaeta hakikatna tina dajjal. Ari dajjal teh panona ngan hiji. Ari panona hiji teh artina nyabelah. Nyabelah nate nyaeta kana kanikmatan jeung kasenangan wungkul. Hayang senang embung susah, hayang gampang embung hese, hayang untung embung rugi, hayang untung tina ladang enteng, hayang sukses tanpa proses. Kadituna teh lumpatna teh nu kitu mah kana perjudian, kana prostitusi, kana investasi bodong, kana arisan fiktif, kana pesugihan, kana perdukunan, kana money game, kanu instan-instan. Tak kitu watekna dajjal mah matak ujang sing nyaho di jero alam wujud ujang ge aya dajjal, tah eta barangna. Jeung ari dajjal elehna teh ku Imam Mahdi. Ari imam teh pamimpin, ari Mahdi teh pituduh. Ari pamimpin nu mere pituduh naon? Zalikal kitabul la raiba fiha hudalil muttaqin.
Ari pamimpin nuduhkeun kana jalan kasalametan teh nyaeta Al-Qur'an. Cek bahasa munajat ya maraditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama. Abdi ridho di pangeranan ku Gusti Allah, di agamaan ku agama Islam, di nabian jeung di rasulan ku Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, jeung dipimpin ku Al-Qur'an. Tajama nu ridho model kitu mah bakal salamet moal kena ku dajjal. Gitu. Jeung deui jalma-jalma nu geuring akana mah mun rek migawe amal ibadah teh nu ditanyakeunana teh padilahna. Manehna macan waka migawe hiji amal ibadah mun can nyaho padilahna. Mun dibejakeun padilahna tuluy manehna kataji ku padilahna kakara daek migawena. Jadi ya maling pemburu materi seperti itu tadi, tapi pemburu padilah. Sedekahlah Anda sebanyak segini kepada orang seperti ini di waktu ini selama jangka waktu segini, maka Anda akan tertimpa durian runtuh. Bacalah ini segini, maka mata batin Anda akan terbuka seketika. Bacalah ini segini, maka dagangan Anda akan ludes dalam sekejap. Tak kadinya jurusanana teh jama-jama nu akana geuring mah mun maranehna ngadua teh bilisanil hal, nyaeta ku cara mujasmedi, ku cara wirid, kuat wirid nama. Jadi ngadua teh aya ngadua bilisanil makol, nyaeta ku ucapan unggul. Aya deui ngadua teh nyaeta ngadua ku bilisanil hal. Ta bilisanil hal mah ku mujasmedi seperti wirid. Nyaeta ngaduana teh make kekuatan sir budi cipta rasa akal nafsu anu dipereketkeun, anu dipuseurkeun kana suatu target tertentu. Doa anu kitu memang leuwih kuat mun dibandingkeun jeung doana jama anu tadi anu make lisanul maqal, anu make lisan wungkul. Ad-du'a bilisanil hal afsahu minad du'a bilisanil maqal. Doa nu make kekuatan batin samodel kitu eta leuwih bedas tibatan doa nu make kekuatan lisan wungkul. Ngan hanjaka udaganana kanu kitu. Jadi maksudna mujasmedina teh supaya menang padilah poho kalau nama lugatilu lahum aklul salim, nyaeta kelompok jama-jama anu akana salim. Ari salim teh artina salamet, ari salamet teh artina nyaeta jama-jama anu berakal sehat. Ciri jama anu akana sehat mah diantara na maranehna mah aya dina spiritual consciousness, nyaeta hirup dina kasadaran ruh. Ari ruh mah kacenderunganana lain ka dunya, lain ka akhirat, tapi ka Gusti Allah. Sabab ruh mah menu ditiupkeun kana jasad ge geus dihitob, geus sahadat, geus dibaiat, geus disumpah pikeun ngabdi ka Gusti Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu matak sahadatna diucapkeun harita ku ujang nalika ujang akil baleg mah eta mah syahadat jasad. Ari ruh mah geus syahadat ti baheula oge.
Ari syahadat nyaeta manu diucapkeun ku ujang harita nyaeta jangwatan jasad supaya sapagodo supaya safrekuensi supaya sapamadegan jeung ruh. Jadi aya qalbun salim aya aqlul salim. Tak kadinya nyambungna aqlul salim mangahijina teh jeung qalbun salim. Nafsuna jeung nafsu mutmainah radiyah mardiyah kamilah. Ari jama-jaman wakana sehat mah dina migawe amal ibadahna teh udaganana lain kana materi lain kana fadilah lain kana nikmat lain kana karomah tapi karidoan Gusti Allah. Artina ari nu teu berakal mah nu ngabungahkeunana teh materi nu gering akal mah nu ngabungahkeunana teh fadilah sedengkeun ari nu akalna sehat mah nu ngabungahkeunana teh Gusti Allah. Mata hatena pasti bakal bunga bae teu kapangaruhan ku aya jeung ku eueuna materi teu kapangaruhan ku meunang jeung teu meunangna fadilah. Rek kumaha wae kanyataan yerup nu disangarepan ku maranehna hatena tetep tenang hatena tetep bunga sabab sakabeh kanyataan eta teh kagungan Gusti Allah eta teh ti Gusti Allah. Jeung ari Gusti Allah dina urusan ngaromatan ka makhlukna tong boro dina kanyataan anu hade dalah dina kanyataan anu ku manusia disebut goreng ge aya rahmatna. Ta rahmatna Gusti Allah nu teu katembong ku jama-jama anu teu berakal jeung ku jama-jama anu gering akalna ku jama-jama anu berakal sehat mah katembong. Mata hatena bakal bunga sabab tina nikmat manehna menang rahmat tina bala oge manehna menang rahmat. Ku sabab kitu jama-jama nu akalna sehat mah dina ngadoana ge geus sejen deui nyaeta ngadoana teh doa bilisanil istidad nyaeta ngadoa anu eusina pengagungan jeung penyemerahan diri hungkul. Eusi doana teh lain pamenta lain menta supaya dikaruniakeun nikmat tertentu supaya dikaruniakeun fadilah tertentu lain menta supaya dihindarkeun tina bala bencana anu tertentu tapi eusina teh pengagungan jeung penyerahan diri ka Gusti Allah. Muncul papatah ti kolot urang mah cukup ngadoa teh wa upawidu amri ilallah ilahi anta maksudi warido kamatlubi sakitu-kituna teu kurang teu leuwih.